A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ubadah lan satuhuna pirang-pirang hamba iku idza asaw tatkala nyulayaan ya ubadisun awatum maka ngalihakeun kulubam mulukhim ing pirang-pirang ati pirang-pirang rajana ubad alaihim ing atas ubad bisukhti wan naqamati kalawan pedu lan siksa pasamuhum maka nginakeun ya muluk nginaakeun ya mulukum ing ubad sual azab ing alan siksa pala tusgilu maka aja ungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh biduai kalawan ngadua alam muluk ing atas pirang raja walakin asgilu tetapi nungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum mulukakum fa walakin isgulu la tetapi nungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum maka nyegah ingsun kum ing sira kabeh mulukakum ing pirang-pirang raja sira kabeh inta wis tutug ya kau malamu zalik maka urus sira kabeh zalika ing mangkono mazkur minadzikri wa tadarru wa'malu lan pada ngamal sira kabeh bihi kalawan zalik walhamdulillahi rabbil alamin tawi jenis puji kuteng tu ka Allah kang mangeran lan kabeh wasbunallah tawi kang nyukupi sunni Allah wa ni'mal wakil lan iku sabejig-bejig apa kang den wakil teh Allah. Ieu hadis nyaritakeun tentang taat eta nurut ka Allah jadi sabab datangna rahmat jeung afiyah di mana hamba-hamba taat ka Gusti Allah taat tersebut teh ngajadikeun sabab kana datangna duduh Allah nyaah Allah datangna rahmat jeung afiyah sabalikna ketika hamba-hamba teu narurut ka Allah ieu wa innal ubada jeung sanyanyana hamba-hamba Allah idza asauli cak Allah di mana marasiat ka kaula hawaltu qulubam mulukihim alaihi ku kaula bakal diliger bakal dipengkolkeun ditujukeun hate-hate raja timimiti camat bupati gubernur menteri datang ke presiden bakal nak bisukhti wan naqamati penuh kebenduan jeung penuh siksa masyaallah. Jadi hayang nyaho kejujuran jeung keadilan pemimpin tergantung pada masyarakatna. Ketika masyarakatna ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, taat ka Gusti Allah, raja-raja nage bakal manut nuturkeun kehendak jeung kahayang masyarakat. Ketika masyarakatna ieu maksiat ka Gusti Allah, pemimpin-pemimpin hatena teh dibere keheul, dibere bendu, dibere hayang nyangkrem ka masyarakatna. Masyaallah karim. Nu mantak pasamuhum sual azab. Maka ngadatangkeunlah para raja-raja terhadap masyarakat soal azab. Karena siksaan anu keji, siksaan anu goreng. Ya Allah ya Rabb. Jadi ulah disalahkeun
kuari urang keayaan seperti kieu teh ieu didedetkeun lantaran urangna kurang taat ka Gusti Allah. Ketika urang taat ka Gusti Allah, pemimpin bakal narurut. Ketika urang maksiat ka Gusti Allah, pemimpin bakal nakal. Terjadina perpajakan lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina amnesti lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina kitu tentang perpajakan kendaraan, nomor kendaraan seperti nu tadi dicaritakeun teh eta akibat dari masyarakat teh keneh. Jadi berjamaah kabeh. Kagorengan pemimpin anu ditibakeun ke masyarakat karena ulah masyarakat teh keneh. Henteu nurut. Coba di mana nurutna atuh masyarakat riba kabeh. Masyarakat ngeridit kabeh. Make duit bank kabeh kan teu nurut ka Gusti Allah. Nah, kita ulang ngabohong perdagangan ngabohong kabeh. Maka nagarana pemimpin-pemimpinna nibakeun kagorengan terhadap masyarakatna karena ulah masyarakat teh keneh. Urang terjadi seperti kiki di Indonesia masih alhamdulillah keneh. Lamun urang nyaritakeun di Amerika, beuh. Eta teh geus rajana deui di atas rajana deui. Maksudna raja kitu kazaliman teh rajana deui. Urang lamun nyaritakeun di negara-negara kafir mah, oh ketentraman. Mana ya ketentraman teh aya? Di Indonesia mah sakieu masih kena alhamdulillahirabbil. Sebab loba keneh polisi nu tahajud. Loba keneh 100 anu bangkawarah saurang aya keneh nu tahajud. Ya teu deureus teh saurang ge atuh masyaallah. Urang sok manggihan urang. Eta mah ai bangsa polisi haju Jumat keliling. Ha, eta mah lalagan eta mah. Pencitraan eta mah. Ulah handeulna nu kos kituna tengah malam nyana hudang ninggalkeun baju kepolisianana. Apakah nyana Kapolres? Apakah nyana Kapolda? Tapi tanyana mawa dirina doang ka Gusti Allah. Ya Allah, di tengah peuting kieu abdi lain polisi tapi hamba Gusti. Berang abdi teh polisi teh balok di dieu tanyarangku. Tapi peuting mah abdi hamba Gusti. Abdi teh sakadar tugas Gusti. Karena abdi teh untuk pengamanan negara dalam negeri. Kebenaran dikersakeun abdi jadi polisi, tapi peuting mah abdi hamba Gusti hampura. Tah aya keneh polisi nu kos kitu. Di mana? Tuh siapa sok kajungi ahina. Tapi lamun eueuh nu kos kitu cilaka, aya pasti. Aya kajan kukumaha ge. Kukula teh kudu disebutkeun ngaranna kula wah jeung polisi teh meureun puluhan. Puluhan aya polisi nu bagus. Sebab naon tatanya kan gak kula. Tatanya, sanggeus tatanya dipake. Emang kiai pernah datang bareng yang polisi? Henteu ngan tanda-tanda dipake aya. Daripada sia nanyakeun haju teh dipake. Bakman ka dieu nya. Ieu mah sareuri ai ka dieu heran ai. Ih hayang ka dieu tah. TNI aya nu nanya, lain TNI kelas handap. Kelas luhur, punslot. Hanyalah. Terus datang lagi teu penting, kemudian cara-cara ibadah yang bagus bagaimana? Bere kukula teng haju kaciri dipake na lain deui. Nu dipake jeung itu kan kanyahoan. Polisi aya nu nanya. Pedagang ge loba nu nanya. Anu dipake aya anu henteu aya. Siapa seri bae heran. Kahartieun meureun nya. Nah. Iyalah balikan deui. Ieu adalah ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu layan tiku anil hawa il huwa illa wahyu yuwa. Hate-hate para pemimpin yakni raja-raja nyana bagus mun masyarakatna bagus, nyana jahat lamun masyarakatna jahat. Kejahatan
anu ditibakan ku presiden raja terhadap masyarakatna emang masyarakatna anu bangkawara kos gitulah Kangjeng Nabi nyarita nu mantap untuk menyelamatkan anak kieu fala tusgilu anfusakum biddu'a alal muluk ulah katungkul diri maneh ngadoakeun ka raja-raja moal beres urang ngadoakeun menteri-menteri ngadoakeun gubernur ngadoakeun raja ngadoakeun presiden supaya hatina leuleus lanafa tidak ada manfaat sekali deui tidak ada ulah Kanjeng Nabi ngisaritakeun ulah didoakeun moal beres boro-boro urang ngadoakeun nyana sangkilang demo ge nya teu ngadengekeun itu ngomong ku doa doang ya Allah ya Rabbi pamimpin abdi di negara abdi mudah-mudahan nyana dibere luluh hatina omong koson tidak ada ulah deui ulah ka Kanjeng Nabi mah ye walakin isguru anfusakum tetapi maraneh bae ku ari mah singkat tungkul biziki wa tadarru ilai manehna bae sebab naon kapan bagusnya pemimpin tergantung bagusnya masyarakat jahatna pemimpin tergantung jahatna terletak pada jahatna masyarakat atuh ulah didoakeun ketika pemimpinna jahat urangna bae ku ari mah berlaku nu hebat zikir tadarru ka Gusti Allah dengan sendirilah ketika urang geus taat nyana ge kabawa bagus sangat prinsipil sangat enggak saya mah moal ngaladenan nu teu paham dibatak cak Kangjeng Nabi akfikum mulukakum bakal nyegah kaula ka aranjeun kabeh cak Kangjeng cak Gusti Allah ieu tah diskusi mulukakum ka raja-rajaan jadi ketika raja merasa tidak adil urangna berlaku jujur ka Gusti Allah nyana bakal luluh ku ari mah kieu bae lah polisi galak soteh kanu salah ketika aya jelema jahat polisi geus siap pepes tong lagi dia tapi polisi datang ka imah kiai masyaallah bagaimana lagi atuh lain sambarangan kiai atuh sia eta mah henteu ya di polisi ge nyaun penjahat sarua dengan beda jalan doang atuh kos gitu Masya Allah lamun terletak pada masyarakat jahat yang jujurna pemimpin atuh kuari mah urang bae nu bagus perbaiki geura diri urang sesuai jeung perintah Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi engke ge bakal nerok Masya Allah kan nah urangna kuari perbaiki hiji kuari urang ulah ngabohong nomor kedua urang taat ka Gusti Allah perdagangan ulah make riba-ribaan katilu urang taat ka Gusti Allah dengan cara memperlihatkan taat urang di hareupeun para pemimpin urang timbul dedikasi nu rapih nyana ge ke isina kok masa sih orang jahat orang bagus aing endek naon kitu memperlakukan jahat isinnya lagi atuh ja pemerintah ge boga nurani kuari kadeuleuh teh boga nurani lantaran masyarakatna teh boga nurani lamun masyarakatna boga nurani atunya lagi sarua pemimpin sakumaha bapa urang ka anak disidrek jagar lantaran anakna nakal disidrek deui goblok sia ulah sok nurutan kolot teu salat ge kajeun siap salat siap cak anak bener tah henteu tah sih talian anak lantaran nakal bila perlu anak bawa ku kolot untuk mendidik bawa ke polsek tak nih anak saya emang kenapa udah nakal pak masukin penjara saya bapaknya ih sak polisi kok kiamat bila perlu dengan bapak-bapaknya masuk situ maksudnya jangan polisi sak polisi jadi kiat tuh ya
Kunaon eta bapak marah lantaran anakna nakal. Tapi lamun anakna bager, cek. Aduh. Anak abah cek. Eueuh deui anu kadedele ku abah iwal teh Aceng. Aceng teh buah jantung abah. Masya Allah. Eueuh besa poe Aceng. Abah asana rindu ka Aceng. Masya Allah. Ku bagerna Aceng. Kolot ge. Tuh. Sawah 5 bau yang Aceng. Tuh. Toko di ditu tuh. Itu kabeh tuh. Nusaha itu yang Aceng. Saksi anak teh ieu abah jadi kieu abah. Tah kan. Nah, kolot ka anak galak, anakna nakal. Kolot ka anak bager, anakna bager. Pemerintah presiden nakal ka rakyatna, rakyatna nakal. Presiden bager ka rakyatna, rakyatna bager. Atuh kuari mah lamun kos kitu carana urang bae kuari mah ka Gusti Allah bizikri wat tadarru. Ke dengan sendirina pemimpin orang bakal bager. Nah, kuari di Indonesia ya. Di Indonesia kamari ieu presiden teu wauh jeung kiai. Teu wauh jeung kiai. Sama sekali presiden Jokowi teh teu wauh. Demo atas nama kiai. Nyana kan aya penasehatna. Oh, berarti kiai ye lain lalagaan ieu kos kieu. Nah, keinginannya apa tuh presiden? Keinginannya, tuntutannya itu yang macam-macam si Ahok. Oh, begitu. Tanganilah dengan cara politik seperti eta. Cat 180 derajat. Woi presiden, masya Allah, ka kiai deket jasa. Bahkan nu lain kiai ge dianggap kiai. Kebablasan ya. Kebablasan. Atuh mah asa sagede tipu doli dianggap kiai ku presiden. Jatah mah bajingan kiai sebenarnya. Aduh. Kebablasan presiden. Aduh. Terus nyana datang ke kiai lantaran kiai membuat kebaikan di mata presiden. Presiden membalas kebaikan. Sarua tah ieu keur contoh bae. Atuh kan nyana nyin bagus berarti kan kunjungan ka non gitu ngaranna ka kiai walaupun kunjunganan teu ikhlas. Entelah. Alah boga kahayang ka jeung hukum mah ge. Kan masalah heula daripada teu wau. Ieu eta kan tah kamari set lantaran kiai boga kahayang dibalas dengan kahayangnya. Eta ieu kenerobkeun hadis. Kenerobkeun hadis ketika masyarakat takwa ka Gusti Allah, zikir tadarru, masyaallah, presiden ge bakal. Tadina presiden teu nyahueun ka marhaba. Kuari nyala di istana geus kieu we. Marhaba. Keur ngapalkeun marhaba Jokowi. Lantaran wau jeung kiai-kiai jadi bisa marhaba. Ya, tadi nanyana kebangsaan bae. Indonesia Raya kali gitu. Kuari mah kieu marhaba. Marhaba ya Nurul Ain. Ku sebab lah kadang kiai kudu bisa marhaba tuh. Kumaha lamun presiden kebeneran keur muludan, datang nyana keur muludan kiai marhaba. Masa batur marhaba nyana nyamun. Geus kan si teh nyamun. Nah, ieu kan bagus. Boga kahayang kiai ke presiden. Catat. Kuari presiden boga kahayang. Dibales. Urang jahat, presiden jahat. Urang bager, presiden bakal bager. Tah nu mantak ieu prinsip sangat prinsipil. Teu kaarti gue nya. Dah. Akhikum. Buluk aku. Terlalu gede meureunanan urang mun nyaritakeun presiden ja urang mah urang lembur. Geus bae urang jeung lurah. Lurah urang teh presiden urang. Ketika urang bager masyarakatna, lurahna ge bakal bager. Nu mantak deuleu ge. Lamun masyarakatna buah kawarah, lurahna ge bakal kawarah. Lamun masyarakatna balager, atuh lurahna ge bager. Nu mantak deuleu ge, Muharram. Beuh, jahe-jahe dibabagi ku lurah. Masyaallah. Eta kan kabageran. Urang mah urang luhur teuing ke presiden mah, ieu bae lurah.
sok urang bager lurah bakal bager isineun nyana kan isineun minimal nyana lamun nyeun kejahatan teu kadele ku mata urang urusan jahat mah tuh urusan nyana jeung Allah misalnya nyana mabok asal ulah di hareupeun urang tapi kan aya lurah nu mabok di hareupeun masyarakat henteu ieu mah di hareupeun masyarakat Pak make kopeh lencos sorban bari matana mah beureum sarua lurah sia tah mah lurah ieu teh bager aduh nah ialah prinsip sangat luar biasa kabageran presiden terletak pada bagerna masyarakat kejahatan presiden terletak pada jahatna masyarakat wayana sakitu ketika presiden jahat ulah didoakeun ku urang ulah urangna bae nyeun kahadean ja bakal robah ieu nu teu nyahoon mah Ki Golkar ngadoa geus kieu jalain ngadoa ieu teh mah hayang naon kana aing hayang ngileuk ka dia heran ya Allah ya Rabb ya ngaji menghadapi bulan haji kieu intaha fa'lamu dzalik kanyahokeun ku anjeun tadarruj jeung zikir lah sing loba urang sebagai masyarakat wa malubi amalkeun abeh presiden urang abeh gubernur urang abeh bupati urang pemimpin urang terbawa bagusna ku bagusna urang kabehan mudah-mudahan urang kabehan bisa taat ka Gusti Allah sehingga pemerintah urang bisa taat ka Allah negara-negara urang teh bisa maju jeung makmur jujur jeung adil terletak pada keadilan jeung kejujuran urang walhamdulillahirabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam